para mitra kaum dangu sadayana. Si Badul anu keur sila nya kitu di tua kampung katut indungna. Kadenge anu gegeruan ti dapur. Umi. Umi. Aya naon teh budak teh make jeung gegeruan wae deui. Aya naon cenah indungna? Duh, katuh eta budak teh. Kenaon ya, Ni? Umi ieu sayurna pada dihaneutkeun. Cek eta awewe anu kadengena masih keneh gadis. Eta anakna tua kampung anu ngaranna Yeni. Tekung Srila Jol. Yeni harita bari ngajingjing susuk ke tengah imah, kurunyung barang nangtung harita ret ningali ka si Bedul anu keur sila. Neng Yeni langsung mundur deui. Umi. Cek Neng Yeni aya nama laun ngomongna teh. Sebab Neng Yeni teh nyahoeun yen aya tamu di hareup teh nya si Bedul. Aya naon gegeran wae? Cek indungna beri langsung cengkat terus nyampeurkeun ka nu jadi anakna anu nangtung dina panto di satu kangen panto. Teu wani ngelol ayeuna mah talina neureugdeug teh ka tengah imah samarukna meureun eueuh tamu. Hiji jajak ka ngora anu kasep nakaranan nyata si Bedul. Si Bedul harita keur tiba nyengir nempok kana panto ningali Neng Yeni anu mundur deui ka tukang. Kunaon make jeung mundur deui cenah teh? Keterangan aya ujang jika nanti keterangan aya tamu di dieu. Ah, nah teuing kawas naon wae make jeung mundur eta teh saha? Cek si Bedul. Eta teh pun anak jang namina Yeni. Panggede nah teh anu ka dua nama tah. Anjeunna teh dicanak ku akina pugu ge. Oh gitu. Aduh, gelis oi. Arina naon teh. Cek tua kampung harita tiba ngahehe we hungkul. Ngadenge si Bedul muji nu gagelisan nu jadi anakna. Memang Neng Yeni teh kasebutkeun remaja. Minangkana bentangna we dirinya mah. Loba nu ngaheroan ka Neng Yeni. Tapi nepi ka kiwari can aya nu entreup dina hatena Neng Yeni. Neng Yeni anu ditanya ku indungna kalah pelahak polohok jiga nu jantungeun. Kunaon? Umi. Kunaon? Naon gegeruan teh? Itu Umi. Itu nu dipayun saha Umi? Budak teh ditanya. Itu teh tamu nasi bapak. Ngaranna teh Jang Bedul cenah. Bade naon Umi? Nya duka tuh baki duka bade naon. Emang naon kitu tadi gegeruan teh? Itu Umi. Sayur bade dihaneutkeun deui. Yang geus haneutkeun. Nah lebar lamun teu dihaneutkeun mah. Mangka ningin itu mah naon ngaranna teh? Sayur kalapa eta sayur nangka itu mah sok hasil lamun teu dihaneutkeun mah. Mohon atuh. Cek Neng Yeni bari ngaleos deui harita arek ngaksurukeun suluh dina hawu da zaman harita macan aya kompor ka karage hawu we gitu. Sedangkeun indungna balik deui ka tengah imah rek milu ngobrol deui jeung nu jadi salakina katut si Bedul. Neng Yeni kakatayepan harita ngintip tina sela-sela panto anu melenge. Panona anu herang harita nu rancuni antana pintu ceureuleuh. Neuteub seukeut ka pelebah si Bedul anu keur ngobrol harita bari sura-seuri. Si Bedul anu ngomongna teh bari sakainget ka ditu ka dieu teh we biasa. Lain euy. Kampung teh bagi genah we di dieu yuh duh. Mun kongang mayang sarewe di dieu ya mah. Emang kumaha gitu Jang? Ada anu geulis tuh da dieu mah di dieu. Ari sugan teh naon? Neng Yeni barang ngadenge dipuji ku jajaka gandang ku si Bedul. Neng Yeni nyerenge sorangan hari bari nyepeng kana dadana. Meni muji segala ka aing. Cek Neng Yeni harita bari sura-seuri. Anu noong dina sisi panto.
teu nyaho indungna harita teu sadar. Indungna Neng Yeni anu nangtung ningalikeun. Indungna kerung bari pok dina hatena ngomong. Keur naon si Nita teh? Meni nyempot-nyempot gitu. Indungna ngadeuketan bari nepak kana punukna Neng Yeni anu keur noong harita nyogel dina sisi panto. Yeni, keur naon? Umi. Teu. Ceuk Neng Yeni harita bari mundur, beungeutna bareureum tur bareubeu lantaran ngarasa era kalakuan anak kaplengkok kudu jadi indungna. Ih, nanaon teh sok tuang tong wae. Hareup ka ditu rek kenalan mah. Naon adi Umi? Batur teu naon oge. Teu naon kumaha katingali bieu noong. Ih, memang. Ceuk Neng Yeni harita bari langsung mengpeos ka dapur init deui ngucak-ngocek sayurna. Neng Yeni dina pikiranna, Ih, ting. Nih, sok naon teh duh aing kepanggih nih arana keranan. ceuk Neng Yeni harita ngajengutan kana buukna anu teu tuah teu dosa eta buukna teh make jeung dijengutan. Bakating ku era kudu jadi kolot lantaran kaplengkok manehna keur nogel dina sisi panto. Kumaha geus beres eta nah geus asak. Gedap deui Umi. Ceuk Neng Yeni bari tungkul. Hayang kenalan mah kahareup ieu jelema na bageur itu mah. Ceuk Neng Yeni ceuk nu jadi indungna harita ngomong deui ka dinya. Atuh Neng Yeni beuki beureum we beungeutna teh. Ih, Umi mah naon ih. Henteu kenal tuh hayang kenalan oge. Nah, tong sok bohong. Make jeung nogel cikena oge katingali peran ku Umi teh. Da Umi teh teu lolong ieu. Geus pasti keur ningali katingali panonna ge herang. Ih, Umi mah. Ceuk Neng Yeni harita bari nyiwit kana jadi indungna bakati kesel indungna kadinya deui atuh pugoe indungna teh pak heuheuy lantaran anakna anu tetela ceuk pikirna geus dewasa lantaran geus daek nogel dina panto mah hartina geus noong lalaki mah pasti geus dewasa kitu pikiranna. Teu nyangka geuning anak Umi teh geus dewasa yeuh. Nya syukur atuh. Ayo karep yeuh, anter-anterkeun teh urang dahar sekalian. Ih, ku Umi weh. Ih, naon teh? Bro. Nu antukna harita Neng Yeni daek mawa boboko nu dieusi ku sangu oge mawa sayuran oge. Sangeus kahareup Neng Yeni harita tungkul bari beungeutna bareubeu lantaran geus kanyahoan tadi kudu jadi indungna. Indungna nuturkeun tukangeunana. Yeni, kalau kadang tunggu wae teh simpen di dinya. Sok kenalan atuh jeung Bujang Bedul. Tuh ka dieu kenalan ieu jeung Uing. Ieu namina si Bedul. Ceuk si Bedul harita bari neuteub ka Neng Yeni bari nyerengeh si Bedul teh. Yeni. Ceuk Neng Yeni katingali reungeunna ngageter. Sedengkeun oleh jadi bapana si reret nu jadi indungna ningali kalakuan anakna anu katingali ngageter lantaran meureunan teuing kumaha kakara teuing kumaha. Si Bedul harita pok ngomong deui. Duh bener geulis. Ya anak si tua kampung teh yo. Hari Ujang sok nanaon teh. Sok anu urang dahar yo. Jadi urang bareng dahar ieu tong ka mana-mana deui. Oh nama. Ceuk Neng Yeni harita bari anger tungkul posisina. Ari panon mah harita saeutik gedena oge ngadelek we. Ka si Bedul lantaran sanajan pahareup-hareup oge encan keneh jelas kana beungeut si Bedul aslina kawas kumaha. Si Bedul dina hatena pok ngomong. Muji Uing kana kageulisan nama ieu budak teh yeuh. Yeni. Ceuk si Bedul harita ngomong deui. Nuhun Kang. Oh, henteu urang dahar we bareng. Sok saya aya we di dieu mah. Neng Yeni harita neuteub ka si Bedul bari ret kana jadi kolotna. Sedengkeun tua kampung ngadenge si Bedul ngomong dahar saya aya teh kuduna manehna nu ngomong ka si Bedul kos kitu teh. Nyajak saya aya we di dieu sok wayana lah. Tah lamun aya pais lele tong kitu teh bangsa jaer. Bangsa atuh naon teh bangsa cak-cak nu karena itu geunah jiga nyeket di cak-cak mah. Naon Jang? Nya pais cak-cak menyeket ngeunah teh. Ai. Antukna harita sararea dalalahar. Si Bedul anu tadi geus dahar di warung di dinya harita dahar deui we. Lantaran diasong-asong dina teu daekna oge jeung seungit deh. Bumbu tina sayuran teh.
Sanajan kaayaan dahar teu jeung nu mewah, tapi aiku ngariung mah jelas karasa aya sambal jeung jengkolna. Puguh we si Bedul harita bletrok di we ngedahar jengkol. Teu karasa bauna ieu lamun keur kitu mah sabab sararea ge ngadahar jengkol. Iwal ti Neng Yeni anu teu beukieun jengkol. Duka teu beukieun, duka memang ngajaga supaya teu bau meureunan kitu. Beres dahar si Bedul ngobrol deui. Neng Yeni anu geus teu puguh we rasana harita geus asup ka kamar keluar deui. Init langsung kacai balik deui, asup deui ka kamar, kitu jeung kitu we cilincing cat jiga hayam anu rek kenok. Inungna ningali Neng Yeni harita geus teu ngomong deui, sabab kumanehanana geus kanyahoan tur ngarasakeun Neng Yeni nu tangtuna meureunan boga rasa kahiji jajaka nu aya di hareupeunana nyaeta si Bedul. Yang Bedul teh bade ka mana itu salaresna teh atuh? Lamun kudu dibejakeun rek ka mana mah uing teh teu puguh sabab uing teh sabenerna keur ngalalana bi. Ngalalana. Nah atuh nu pilarian teh. Nyana aing ngasebutkeun ngalarana mah naon we nu kasorang. Kadang-kadang nya nu teu dipikahayang, ujug-ujug aya teh model ayeuna pan teu niat papanggih jeung nu geulis. Ujug-ujug papanggih panan kita teh mangrupakeun anu geura keur uing papanggih jeung nu geulis mah. Cek si Bedul harita bari ngareret ka Neng Yeni atuluk Neng Yeni teh harita ngeluk deui anu geus diuk deui di dinya teh lantaran tadi mah di kamar manehna ngadempes oge lain sare ngadengkeun ngobrol bari nogel tina lawang kamar. Kadenge deui si Bedul harita ngomong, Kari teh kampung naon atuh ngaranna nya? ieu teh Kampung Banar ngaranna. Oh, Kampung Banar ngaranna teh. Nah, jalemana kararieu nya. Maksudna jalemana kararieu kumaha? Oh, tadi dengan di warung karari itu jalemana urang dieu mah. Memang jelema di warung eta mah. Rada teu harideng eta jelema teh untung we tadi aya ujang ka dieu lah lamun teu mah teuing teh. Cek tua kampung harita. Sedengkeun Neng Yeni harita tungkul we yang Yeni mah ada dengekeun si Bedul anu keur ngobrol jeung nu jadi bapana. Ya kitu di inungna oge sarua teu milu ngobrol. Mana panggieunkeun kopi atuh ya. Duh, rada lieur ieu sirah ieu. Jang berdua gara kopi deui. Nyari aya mari eueuh mah nyantong bae lah teu kudu aya eueuh mah mun aya tah. Nyantuhun orang ngadamel heula nya. Hayang ku ieu yeuh kudu geulis panggieunkeunana duh uing mah. Cek si Bedul bari ngareret ka Neng Yeni. Neng Yeni atuh nutuun keur tungkul harita ngareret lantaran dititah ku si Bedul titah panggieunkeun kopi. Yeni cenah hayang ku Yeni panggieunkeunana. Cek indungna harita bari imut ngagelenyuk ningali Neng Yeni anu salah tingkah dititah pirana nyeun kopi ku si Bedul. Oh natuh. Cek Neng Yeni harita bari ngareret sareretan ka si Bedul. Si Bedul anu keur nyerenge harita ningali Neng Yeni nu salah tingkah yang seuri dina hatena mah. Tua kampung we kurti mah mesem we ningali sikep nu jadi anakna anu katingali salah tingkah. Leos Neng Yeni ka dapur. Geus di dapur Neng Yeni harita nepi ka keud ajret-ajretan ngarasa atoh dititah ku si Bedul. Anu hartina si Bedul meureunan ningalikeun ka dirina merhatikeun kamanehanana. Yang Bedul nih tah. Ninjok kopi duh. Aing mah diacap acida pisan bungana. Cek Neng Yeni harita bari ngasup-ngasupkeun gelas atau kopi kana gelas jeung gulana. Sanggeus beres Neng Yeni harita mawa kopi 2 gelas nu hiji jang si Bedul nu hiji jang nu jadi bapana. Iya tuh ama. Nya sok simpen di dieu tah bikeun ka ditu hiji. Mana tuh Kang kopina? Aduh jiga nama ieu amis kopi teh yeuh. Cek si Bedul harita beri langsung di tampanan. Regot harita si Bedul ngeregot kopi. Ai pas diregot langsung ngelel si Bedul teh. Atuh puguh sararean aya di dinya. Harita ngareret ka si Bedul. Neng Yeni anu deg-degan sok cieun eta kopi menang manehanana teu ngeunah. Aduh kopi teh pahit euy. Untung nu manisna ieu nu nyieunna jadi karasa ngeunah we.
galak-galak atau sararea harita ngagalakak ai nu tadi nareuwas teh neng Yeni eueun bekakenyo mah harita imut ngagalenyo lantaran ngerasa bunga dirina ongkoh geus dipuji ku si Bedul kawas kitu. Para mitra kaum dangu sadayana waktu anu nyedek ka sore si Bedul anu memang tedaikeun dititah ngenong di dinya kahiji si Bedul ngahargaan kana boga imah kadua-duana si Bedul tegenah lamun di eta imah aya budak parawan si Bedul dina sore harita anu boga niat arek init sanajan dicarek-carek ke kutua kampung jeung keluargana si Bedul maksa nu antukna si Bedul pamitan ditinggalikeun kutua kampung sedengkeun neng Yeni mah harita nu ngaleos asup ka kamarna ngarasa hanyilu nakaranan teu ari ceurik mah ngan pedah ngahulang we lantaran ngarasa hanyilu nakaranan jajaka anu diidam-idamkeun anak model si Bedul harita geus init pamitan lantaran si Bedul memang manehna oge ngarti yen si Bedul jalma saliwat. Sedangkan si Bedul anu leumpang harita geus jauh ti tapi kampungan. Si Bedul anu waktuna memang kaburu kasorean. Dosa tadina da memang arek ngenong di mantua kampung sugan teu awewe. Nu antukna si Bedul leumpang harita mapay jalan satapak anu ngabulungbung. Duh, aing mah ari sukan teh eueuh awewe euy. Gelis nama tapi dah aing keur ngalala namanya aing kudu sare di mah awewe oream Cek si Bedul harita nu memang teu daekeun. Si Bedul leumpang harita dina kaayaan jalan anu geus rada harieum. Lantaran anu nyedek ka sore teh layung geus katingali panon poe anu geus nyedek ka beulah kulon. Anu sakedeung deui bakal asup nyumput diganti ku waktu peuting. Si Betul leumpang na teu gancang ieu laun we ngalenghoy lalai anu memang ting alabring karitu ka dieu jeung kalong katingali di luhur lamun geus sore masok kitu kaya di kampungan. Kalong-kalong nu ting kalayap ngabring jeung pala-baladna rek neangan hakaneun nya kitu di lalai anu ting sarepet gara rancangna keranan pabuis di luhur teh. Si Bedul leumpang terus mapay jalan beuki jauh ti eta kampung. Nu andugna si Bedul jog anjog ka hiji pitempatan anu mana eta tempat teh hiji pasir anu lumayan katingali lamping. Kahanapna loba jurang sedengkeun tangkal kai nu lumayan gararede di antara tangkal kai jati jeung tangkal kai anu lainna mahoni jeung sajabana. Anu teuing sabaraha puluh taun eta tangkal kai nu tumpuh kona mah gararede dina pileuweungan sanajan teu kerep
tapi kasebutna hieum ngahieuman jajalaneun anu rek sabah. Duh, ieu tangkal ka imane barada geus di mana ieu aing ieu teh? Geus jauh jigana aing tepi kampungan tapi ka mana deui yeuh? Wah, jauh keneh jigana pi kampungan aing alamat sare di leuweung kieu mah yeuh. Cek si Bedul dina hatena harita. Si Bedul anu leumpang teu daekeun lumpat si Bedul mah. Barang keur kitu jorelat. Dua jalma ting jorelat ngahadang kana leumpangna si Bedul. Regog si Bedul harita eureun. Eta dua jalma teh anu make tergos duanana oge. Harita pokomong. Arek ka mana si laing wayah kieu yeuh? Make jeung kulaya kuluyu kas kieu yeuh. Kumaha uing we, arek kulaya kuluyu kumaha oge naon urusan jeung maneh bari nage halik Cek si Bedul bari ngalengkahkeun sukuna arek ngalengkah. Arek ka mana sia? Wawanianan ngejadog di dinya deulun. Ret eta jalma ngareret kana buntelan si Bedul. Pikeun ta buntelan ka aing. Buru, kadieun eta buntelan. Ngeunah itu usiana teh bangsa inten berlian emas jeung sajabana we. Duit oge aya di dieu teh. Maneh hayang yeuh. Bukan tong loba omong sia. Ek dibikeun moal. Moal? Teu nya sia kana nyawa. Nah, ada nyawa malin uing, maki jeung kudu nyaah sagala ek dicokot mah kudu bogana sok we, wayah kumaha ge. Rido uing mah. Da geus kuduna meureunan. Jalma mah ieu dengekeun. Masalah nyawa mah teu kudu ngaboga-boga, teu kudu dihariwangkeun. Urusan pae mah urusan anu ngatur mah pangeran deulun, lain jalma lain maneh. Wah, ceramah si hareupeun aing. Emang kudu na jalma model maneh mah diceramahan meh ngarti baheulana sia mah teu diadanan. Kuduna pas lahir teh diadanan, celik katuhuna di komatan, celik kencana. Maneh mah pasti henteu. Alah, sia kurang ajaran kada siana. Ka aing make jeung nyebutkeun kitu sagala rupa. Yo, dengekeun. Embu ngadengekeun age aing mah sia. Ek dibikeun moal. Moal. Sakali deui aing ngomong. Ek dibikeun. Moal. Yakin? Yakin? Ajar. Corelat nuduhan hari tengah corelat bari ngamangkeun pedogna. Pedog harita ting kolebat rek ngarah kana awakna si Bedul. Tapi si Bedul lain jalma sambarangan. Si Bedul anu geus masagi ilmu ulin bela dirina. Sakulik harita si Bedul ngakolepakeun awakna ka gigir. Si Bedul harita noel kana pelobah pepeuteuyan eta jalma bari ditojok saeutik ku curugna. Karenyed eta jalma langsung ngarenyed harita ngajret langsung luncat ka tukang lantaran ngarasa reuwas. Awak si Bedul atanapi tojosan si Bedul anu ngaliwatan curugna lir ibarat setrum anu kacida pisan kuatna. Kurang ajar sia ramcada. Ceuk eta jalma bari ngusapan kana leungeunna anu pernah dipojos tadi ku si Bedul ku curugna. Sedengkeun anu saurangna deui harita langsung ngamangkeun di bedogna. Kuk. Sora bedog meniting hariusna kerana rek arah kana pelobah beheungna si Bedul. Si Bedul sakolebat harita ngolebatkeun awakna bari ngajejek kana cukang irung eta jalma beri kaayan luncat. Hiu belesat si Bedul harita luncat kalungkan cebrod harita pelobah cukang irung eta jalma kabeunangan ku kepretan dampa suku si Bedul anu ngandung tanaga jero. Hiu geduk das cungkel eta jalma sapada hari tengah cungkel teu walakaya deui. Nu saurangna harita amarah langsung ngaheumatkeun di bedogna rek disacar bolangkeun ti luhur nepi ka handap awak si Bedul sina amuradul jeung pejit-pejitna cenah pikirna mah kitu. Tapi oroka aya si Bedul anu embung ngarasa lila manehna kudu tarung jeung jalma lantaran eta jalma dianggapna ku si Bedul hartina lamun nepi ka lila oge. Corelat si Bedul harita ngacorelat barang eta bedog ngoliwat kana pelobah awak manehanana katingali eta jalma dongkok ka bawah ku tanagana sorangan. Si Bedul sakolebat harita ngepretkeun leungeunna hiut cebrod. Harita kepretan si Bedul ngeunaan pisan kana walikat eta jalma. Jauh. Gerung cungkel eta jalma ngacungkel meninang kubana karanan. Jalma ngacungkelna teh ngeunaan pisan kana batu. Si Bedul anu nangtung mancu harita teu nolih ka eta jalma. Kenaon make jeung megat tadi rek rarubuh malah teu ngarti aing mah. Corelat les si Bedul harita sacorelat geus eueuh tina teutupan eta dua jalma. Nu tinggal eta dua jalma tinggarerung duanana harita mengpeos meureun teuing ka mana initna. Sedengkeun si Bedul anu cocorelatan harita lir ibarat kalangkang setan anu
memang teka ciri ku saha-saha. Sanggeus nepi ka hiji tempat si Bedul eta tempat teh menika cida pisan geunahna. Sanajan tempat kaayaan di tempat anu jauh ka ditu jauh ka dieu tapi lain di leuweung. Eta si Bedul teh katingalina geus deukeut ka Pilemuran. Si Bedul nangtung dina batu anu memang muncuguk eta batu teh. Red ka kenca, red ka katuhu. Si Bedul harita ningali tangkal kalapa anu ting aroyag, tangkal kalapa anu kaanginan ting garupa siga anu ngagupayan ka dirina, siga anu nyelukan ka dirina ngahiap-hiap ka Pilemuran. Corelat harita si Bedul harita ngacorelat ka Pilemuran. Sanggeus nepi ka sisi lemur, si Bedul nangtung ningalikeun kaayaan di jero lemur. Eta lemur teh menika cida pisan sepina. Teuing wayah kitu kakara oge tos beres magrib eta lemur teh kacida pisan sepina. Ai kumarana ieu jelema di lembur teh mah dikacira pisan sepina aing rek nangan hakaneun Cek si Bedul harita anu boga pikiran arek neang dahareun kopi atawa naon we nu sakira-kirana ngeusian beuteungna si Bedul. Si Bedul harita leumpang barang keur leumpang hitu katingali ku si Bedul aya nu lumpatan. Tolong. Cek eta jalma anu tulung-tulungan. Corelat jeung si Bedul harita ngahadang jalma anu keur lumpat atuh puguh we jalma anu keur lumpat aya nu ngahadang ujug-ujug di hareupeunana. Nika pun celikna keranan red kana awakna si Bedul anu ningali pakaian sing sarua hideung tapi ieu mah sing sarua hideungna teh dekil nya oge kawas jelema gelo bajuna ruba grabek teu pararuguh atuh puguh eta jalma harita ngahulang. aya naon mang make jeung tulung-tulungan sagala. Minggir jang, awas jang, aya jalma gelo jang. Ujang bener nu gelo teh. Itu dong, jang, aduh, bahaya jang, aya karaman jang. Jok eta jalma menipat ciuh ngomongna teh teu pararuguh. Si Bedul harita sempat kerung tapi manehna kacerna omongan jalma eta teh tangtuna meureunan sieuneun ku karaman. Di mana mang? Itu jang di ditu jang. Aduh, mending kabur. Cek si eta jalma nitah kabur ka si Bedul. Corelat atuh si Bedul harita ngaleungit. Si Mamang nepi ka calawak sabab si Bedul sakolebatan geus eueuh di tempatna. Si Bedul nuturkeun panunyuk eta jalma anu nyebutkeun di ditu cenah di tengah lembur. Si Bedul harita cocorelatan sanggeus nepi ka tengah lembur si Bedul harita nangtung di sateugeung tangkal asem anu aya di sisi jalan. Ningali jalma-jalma anu ngabring aya kana genepanana si Bedul harita kerung. Oh iya meureunan disebutkeun karaman teh. Ieu yang seuri aing karaman teh ieu. Cek si Bedul bari terus neuteub ka pelebad eta jalma anu limaan. Si Bedul asa apal ka hiji jalma anu memang buukna godrong turancung. Ieu teh jiga nama karaman. Oh bener ieu mah karaman Jalakumang yeuh. Mun teu salah aing eta teh ngaranna teh Kitumpal. Kitumpal bener wah papanggih deui aing ieu di dieu ieu jeung Kitumpal. Cek si Bedul harita masih inget keneh. Waktu baheula manehna mimiti papanggih jeung hiji karaman anu ngaranna Kitumpal. Ayeuna si Bedul kepapanggih deui. Si Bedul harita langsung seuri ngabarakatak. Barang ningali Kitumpal anu pangawakanana keker tur badag. Papanggih deui aing ieu jeung tumpal-tumpalan teh yeuh. Gebeg anu limaan harita ngagebeg. Sabab ujug-ujug aya nu ngadenge sedengkeun Kitumpal harita ngaraneg bari kerung. Saha cenah di manusia teh? Make jeung nyaho kana ngaran aing sagala. Lamun teu salah ieu manusia teh nu ngaran si Bedul. Waduh. Papanggih deui jeung nu gelo aing ieu. Ceuk si Tumpal dina hatena harita bari urat reret. Pok si Tumpal harita ngagorowok, sorana tarikna kerana. Sia nu ngaran si Bedul. Aing mah kapohoan ngaran sia. Jeung sora sia nu ngadenger. Kaluar sia. Ceuk Kitumpal harita. Kitumpal anu pernah dielehkeun ku si Bedul anu kakarak balik ku guru di tinu jadi akina. Tinu jadi neruskeun elmuna Kitumpal ayeuna geus ngaraja. Geus ngarasa mampu pikeun ngalawan si Bedul. Sanajan tila pernah dielehkeun ku si Bedul, tapi manehna geus ku guru deui anu geus lumayan lila. Ceuk pikirna
ayeuna waktuna balas dendam ka si Bedul. Manusia gelo ka dieu sia urang diadu deui jeung aing ge. Aing baheula pernah eleh, ngaku aing pernah eleh, tapi ayeuna tong disaruakeun si Tumpal nu ayeuna jeung nu baheula geuleun. Kaluar sia Bedul. Ceuk ki Tumpal tapi sora anu si Bedul harita teu kadenge ku si Tumpal. Urat treret si Tumpal harita ka ditu ka dieu, tapi eueuh sora anu kadenge. Si Tumpal kerung. Urang ajar ka mana si haram jadah teh ye. Kudu ngomong hungkul tapi teu kadenge ku aing deui sorana ye. Ceuk si Tumpal harita. Urat treret ka kenca ka katu barang keur kitu blesat. Aya hiji daun anu ngablesat ngarah kana awakna si Tumpal anu keur nangtung luak liuk. Si Tumpal ngarasa kaget sabab eta nu ngablesat teh mangrupakeun daun anu dieusi ku tanaga jero tangtuna. Moal mungkin daun biasa bisa ngeblesat leuwih ti panah lamun teu dieusi ku tanaga jero anu hebat. Corelat atuh si Tumpal harita ngacorelat ngahindarkeun serangan tina daun mangrupakeun daun buah anu disintrek ku si Bedul. Si Tumpal harita newak kana daun anu diblesatkeun ku si Bedul. Barang kep eta daun teh dak dumadak muruluk. Si Tumpal ngarasa kaget tur heran. Sabab ieu daun teh ujug-ujug muruluk. Anu tangtuna meureun geus diremes meureunan ku eta si Bedul anu ngagunakeun aji kasakten. Barakatak atuh si Bedul harita ngabarakatak. Newak naon euy? Make jeung hulang-hulang jika nu mikiran hutang sia. Masalah hutang badang teh bakal kabayar sia teh. Urang ajar sia. Kaluar sia Bedul. Si Tumpal harita nuak cangkeng. Corelat jeung. Si Bedul harita ngacorelat. Ngadeuketan ka si Tumpal anu memang keur nangtung atuh puguh we. Opat anak buah si Tumpal ngajret kabeh lantaran ngarasa ruas jeung kaget. Bet si nanti si Tumpal anu ujug-ujug ngacorelat aya di hareupeun manehanana. Tete lah sia masih kena hirup euy. Ceuk si Tumpal bari nulak cangkeng. Nyaho atuh da aing mah jalamana bager jadi masih kena hirup. Coba maneh ta irung geus beuki benguk we tibatan baheula. Urang ajar sia setan. Ceuk si Tumpal anu amarah nu ingetkeun keneh pernah dihajar ku si Tumpal dina waktu sababaraha taun ka tukang. Si Tumpal nulak cangkeng harita bari nangalikeun ka si Bedul. Sedengkeun napasna nu ngos-ngosan ngarasa kesel tur amarah ti baheula nepi ka ayeuna teh surun-surun sabab si Tumpal si Bedul dina ngomongna sok tara puguh kadengena kumanehanana ngaco bari jeung ngahina sagala. Tumpal. Baheula aing pernah eleh ku sia. Tapi ayeuna tengekeun ku sia. Sia bakal modar dina leungeun aing. Modar mah da geus waktuna meureun lamun aing nepi ka modar mah. Tapi lamun maneh nepi ka eleh ku aing, eta nandakeun ilaing kudu sujud ka dewek deun. Urang ajar sia setan. Hajar barudak. Corelat anu opatan harita ting corelat. Sakabehanana ngalugas bedogna dihajarkeun, disabetkeun ka si Bedul anu keur nangtung mancuh dina tangtunganana. Si Bedul anu embung loba omong harita. Si Bedul harita nongengkeun awakna sedengkeun jalma anu opatan nu geus apal kana jurus si Bedul nu tangtu bakal ngaluarkeun cimatna tina paloba bujurna. Harita buru-buru narik bedogna bari mundur ka tukang aya kana sababaraha lengkahna bari geuwat nutupan paloba irungna padahal si Bedul kur teu bah nongeng hungkul lain arek hitut. Atuh puguh we si Tumpal nepi ka amekna. Kurang ajar goblok sia make jeung malah lunur sagala. Itu bakal naon sia? Bakal medut si Tumpal si Bedul na. Ceuk anak buahna nu geus apal. Yen si Bedul anu mun geus nongeng jeung ugag-igeg bujurna geus pasti bakal ngaluarkeun jimatna. Ret harita si Tumpal ngareret ka si Bedul. Anu pok si Tumpal harita ngomong. Bedul, haram cadas ya. Untong suruh ngasareng jika monyet diri beuteung geuleun ya. Modar sia dileungeun aing geun. Lain aing mah hayang sirik ke anak buah maneh aing kakara nongeng ge geus ngararacleng tinggal itu. Komo maneh meureunan jadi gotokna. Boa meureunan galenceng huluna nya.
Si tumpal beki amek we ningali ecean si model-model kowe teh ecean si bedul model kitu teh. Beki ngos-ngosan napasna lantaran ngandung amarah nu kacida pisan amarahna. Serepet harita si bu tumpal harita ngalugas bedogna. Eta bedog teh mangrupakeun bedog karamat anu dipusti-pusti ku si tumpal. Tesirik dan semah-semah ku si tumpal lantaran eta bedog teh mampu ngadek tangkal anu sagede cangkeng kurus sakali tigas. Si tumpal harita ngomong bari ngabedega, bari ngajingjing bedog anu memang eta bedog karamat. Bedul. Sia can apal. Aing nu ayeuna beda jeung aing nu baheula. Aing pernah ngaku kana kaunggulan sia, tapi ayeuna deh sia eta hulu bakal ngagelenceng ku make bedog aing deuleuh. Cingan sok aya ngajaran ku aing ditakis lah make lokrak yo. Cek si bedul harita bari motongkeun tangkal leunca nu aya di gireunana. Atuh puguh we. Si tumpal nepi ka amek lantaran si bedul asa ngahina piraku tangkal leunca nu aya di gireunana dipake nahan bedog. Aram jadah sia bangsat. Jorelat jeung. Kukuk. Si tumpal harita nu geus teu sabar hayang maragatkeun nyawana si bedul. Sedengkeun si bedul ngawatek ajianana harita musatkeun pangartina ditujukeun kana pelebah leunca anu kutinggal sapotong kira-kira 2 jengkal meureun tangkal leunca teh pake nadah eta bedog. Nah atuh akibatna eta nepi ka kadengeting belentrangna bedog ngalawan tangkal leunca sakumaha kuatna tangkal leunca tong boro-boreng ku si pating bedog karamat model kitu ku peso sagede cingir oge tangkal leunca mah geus pasti bakal buntung. Tapi anu kajadianana dina waktu harita bedog ti tumpal anu mulang lir ibarat ngabentur kana besi wajah anu kacida kuatna. Hiu beletrang, celeng. Bedog ti tumpal harita ngacleng. Si tumpal nepi ka calawak kaget barang ningali bedog anu diangkeuh-angkeuhna anu sebutkeun bedog karamat warisan teu jadi guruna. Nah teu mampu ngalawan tangkal leunca anu sakira sakumaha ge hebata tangkal leunca. Lain ku masalah hebat jeung henteu tangkal leunca. Tapi saha oge anu nyekelna eta tangkal leunca. Lamun dicekel ku si bedul tang tuh tangkal leunca nu bakal jadi gagah. Tangkal leunca anu lir ibarat tombak anu kacida pisan kuatna atawa besi wajah anu kacida pisan ampuhna. Kunaon eta bedog manikot ngacleng kieu? Ceuk si bedul harita bari leumpang nyokot kana eta bedog anu nancep dina taneuh. Perut dicabut eta bedog teh dibikeun deui ka si tumpal. Ya sakali deui yeuh. Ceuk si bedul manikot ngahinana karanan ka si tumpal. Si tumpal ningali si bedug anu nyodorkeun bedog. Atuh tangtuna si bedul antara si tumpal teu buru-buru nyokot eta bedog. Dina hatena mikir, urang ajar. Aing masih kena can mampu kalawan si bedul ieu. Hebat. Kudu kumaha aing cara ngalehkeunana si bedul ieu? Ceuk si tumpal anu ngahulang. Kunaon make jeung ngahulang sagala engke deui tukang kieu teu maka dipikiran aya mah pikiran gelut heula kumaha carana supaya bisa ngelehkeun. Ceuk si tumpal atarapi ceuk si bedul. Aram jadah sia. Entong haram jadah kumaha diteruskeun atuh rek ngahulang gitu teh. Lamun rek ngahulang bari mau useuh patuh yuk. Ceuk si tumpal. Alah aram jadah sia bangsat. Ceuk si tumpal. Bari sakalian si tumpal harita geus ngarasa manehanana boga jurus ampuh. Set. Si tumpal masang kuda-kudana. Sedengkeun si bedul harita nu ngalel ningali kuda-kuda si bedul atanapi si tumpal. Salah kuda teh. Uruna kudu rada ngareung ka handap. Tah datar teuing teh. Eta lamun disapu cokorna bakal ngagubrag. Maneh percaya tuh? Haram jadah. Aku aing ge yeuh. Jorelat jeung purat. Si bedul harita sakolebat nyapu kana suku si tumpal. Ai keburu teh harita si tumpal nepi ka jiga gedang asak lagrag niban kana batu. Pelebah boolna pisan atuh ajret teh si tumpal harita ngajret jiga ucing anu diseureud. Si tumpal melengking lantaran beneran pisan. Pelebah batuna pelebah bujurna kaganyel ku batu kira-kira segede peureup dihanap. Aduh, melengking si tumpal harita melengking. Cek aing ge naon di tadi teh kapanan aing geus ngomong. Ini kurang ajar sia haram jadah bangsat sia. Ceuk si tumpal harita kukulutuk lantaran karasa bujurna asa seuh nyelek nepi kana angeunna atuh rek kitu kumaha lantaran waktosna ka bujang seep.